belag salah kita rin nga duit molor hayo. Molor hayo na gawe ang rano beas uang oge. Gawe harese dengan gawe teh zaman kiwari mah lockdown itu gara-gara corona lah. Bawa itu gawe mah nyatunya kayaknya. Cengek dengan pae, gue hayo banyuran di pirang-pirang gigi. Kurang cai sugan, udah salaki. Ini orang gaji, kira aja pamajikan cocok teh. Dia mah pegawaian teh sugana tuh neangan gawe. Da ulung mah. Oh kadai hidup teh. Tuh nya, tadinya nyuruh gaji wah ayo banyak sekalian kok ai. No, nakemanya orang, ringrang. Cicing we ieu mah lain na ingkah nya anu kitu pagawean teh. Cik atuh dengan gawe amuran mah. Ringrang gawe, kok aing teh keur lockdown. Baru dake. Mana ringrang. Nah, nanti mana? Gren, di Jakarta teh kumaha pagawean teh atuh? Aya kabar deui can? Ya, tadi kabar itu. Da informasi nama masih kena lockdown sana. Nya. Aduh. Aing geus teu boga duit deui teh kumaha atuh nya? Dan geus bingung aya nama. Kumaha deui ngabaran saya telepon barudak geuningan di itu masih kena lockdown wae. Kadang iya aya nu aktif aya nu teu itu di telepon teh barudak. Kan mah kieu we atuh, mawang lagi yuk ah. Kasih dadan ka ditu sugan we bebenangan. Ayo wae. Dan dia Ayo naon rul. Ayo naon rul. aing pengen teu boga duit dan mereka dieu teh duitnya saya can. Kan aya hampura urang keur kieu ning tuh. Da keur nyemprot urang teh. Nya bos. Atuh nuhun pisan informasinya bosnya. Dan. Alhamdulillah kumaha balikna. Siapa kieu wae ini teu nganggur ieu teh. Ayo utang urang teh baraha teh. Baraha deui gitu. 1 juta utang saya teh kain teh. Ring gede nih kan. Aing mah teu nyaho eta hari eta si eta boga utang 1 juta. Oh nya 1 juta. Urang ge boga ceban, ya ge jang meuli orea. Jang pupuk urang teh ceban. Ceban heula atuh nya, ul. Aisyah tuh mikir eta mah nya ceban dibayarna eta 2 juta. Heueuh, tangkurak sia mah teu mikir. Man urang kan boga sakieu, ya ge jang meuli berak urida urang teh. Wah, grand pendirinya teh babaturan jeung urang. Sia mah babaturan we. Hutang mah hutang we bayar. Sistem dur naon jeung duit mah. Udah kumaha deui atuh urang keur aya sakieu ceban. Ditarima moal ieu. Dur. Sia marah rese. Isukan aing ka dia deui. Daguan sia ku aing suka. Oh gae
Urang rek ngalacai heula rek nyemprotnya. Pokoknya mah isukan eueuh ku aing kita yang ka dieu. Awas ku aing sia. Bayar teh isukan. Ulang teh nya. Ku aing awas ya. Tangkurak. Geuh. Alicia kunaon karakah gupak. Gupak, asal aing teh buku disurungkeun jijak. Teu guru hanya. Ah, bisa sorangan. Atuh gae. Tah kara nu nalapungna. Disurungkeun dijijak. Ku sigeureun jeung caur. Pira urang kira babaturan gimana teh? Malarikir goblokna teh. Gara-gara boga hutang mah eta lin. Hutang eta tah urus ladang sia tah urusaneun. Mana kan bayar boga hutang teh. Pak, minta duit hayang jajan. Tuh anak sia minta duit. Renggrang jajan tah geuleuh aing riweuh ripu. Cara rabrog ge jajan ka kolot. Rasakeun hirup teh. Ih, gablek bapak teh ngan teu bawa duit we. Alicia temolok kolot. Buat labuk itu cangkorang. Malah alamat naon ieu mah. Mentul di kieu aing mah. Pakarang mah ge. Musingkeun ieu mah. Mana pamajikan teh ngagadag. Akaneun di aing lapar. Kumaha nu kowe teh beres can nya euy teh ngoredna yeuh. Duh, cenah cereg deui. Cara kemari aing ah. Jaga corona. Aing halah rese. Aing ngarep gawe ka kota ge. Di London, lockdown. Hah, pusing lah aing jadi ngored tungtung mah. Kontrol lah ayeuna ah. Ini situ cereg di cerek kemari aing itu. Mah, Mi. Apa? Berarti Gua ngiring kontrol nu gawe yuk. ayo. Ayo teh. Pulang kengke ayeuna. Bos yang keburu datang deh. Mana ieu pagawean ka aku beunang sakit gara-gara ieu minggu. Ah, diuring ke dasar. Si bos euy. Sepatu deh. Turun. Bapak, ibu, pak, bu. Eta teh isuk ngeluk tengah sakit tuh beunangan teh. Mohon pak, ieu na apa mintul, parangna leungit anu mau. Cik ngomong atuh yeuh ka dieu masalah parang-parang wae mah. Sagudangna sugan dibeli. Heuh hampura atuh. Dasar kieu kemampuanana bari pakarang lagi model kieu atuh pak. Buru bereskeun dah, bisa dipecat kayak coba engke mah berpegawaian nyatut di mana? Sih, tong kasar-kasar teuing atuh kan uga bete karunya. Nya apa meni kitu-kitu teuing. Dan nu kieu mah tuh kudu dicarekan, temen teu dicarekan mah tuman. Kieu mah wah kaecirgan gaweana ge tuh. Ti isuk piraku beunangan sakitu. Teu goblok parang teu ngomong ye ka dieu. Aing karasa kieu. Najis jelema teh. Kitu kalakuan teh jeung ngomong teh. Bangun teh dihuripan teh ku sirit uncuing aing jelema Ngomong naon teh bieu?
telepon yang di eten iya aing. Itu ngomong nanaon, Pak? Urang mah bieu tibang capek ngeluh. Tong direnggekeun saroge abdi mah emang kitu Mohon. nya heeh. Ampun abunya. Nya heeh cenah. Tong di dangukeun we nya da eta mah emang sikapna kitu teu baheula ge. Ya Bu, mohon Bu. Astagfirullah, pokok uing teh arek kantiran salaki uing. Karunya bisa candaang. Da kitu-kitu ge salaki uing atuh. Molor hayu nih bantuan bapak nang geura di sawah. Udang mimun sok sare wae, bantuan pokok maneh. Umi, mereka galak-galak teuing gitu ya. Bantuan bapak sialin molor wae. Hayu ka sawah ayeuna anteran. Oh, tuh hayu ah. Hayu Kau putuskan untuk mendua dengan dia. pamajikan di imah beranggawe ieu kajeng awewe lain teu mikir tinganan. Naon? Ieu mah dulungan urang jualan ge. Asal we ngomong teh ieu mah gampang kos kapas. Ya Bu, teh kayak ngota salah paham. Weh, eta mah majikan aing donan ge. Baralik. Panya aing teh sia teh ngaranyed. Manya sia teh. Aing mah kieu-kieu ge jiga belem-belem ge aing mah sayang ka sia atuh nya aing mah. Aku mah sia we ah. Lain si Miun ka mana? Aja tau ge di mah molor bantuan aing kudu ka kolot teh doraka yang mending mung mantuan. Buruan si Miun. Miun sia ka dieu bantuan bapak sia lain molor wae. Apa ya caina? Sama molor pegawaian teh aing haus si tadi teh. Tadi aing minum haus. Rap lang baju teh kos dipelipan orai sia mah arese. Tadi aing haus kuat. Lain teh kajona mana? Eueuh kajo-kajo acan ngan urang teh cai we hungkul. Di imah sangguna mah can asa. Hayu urang da imah we hayu mantuk. Bawa hatak saria aing mah capek ah. Malah sia Miun. Atuh aja. Ai sia tuh lah. Ai jadi tak orai da kieu.